udang sare nyonya kanyut Bawa budak nyebut kunyat kanyut Aisyah ngomong eta. oh kabawakeun daripada nyonya setrum modar udang sare Lain masalah setrum sate. Ieu teh sakolahan Yasin. ieu mah lapang aib sakolahan mah belah ditu Maksud aing, da aing geus datangna ngusingkeun dua tah lieur aing. cek nu gelo sarua balad-balad geda ini Si KKB sing tarik masa salah. buana ibu-ibu jeung anak-anakna KB salapang KB. ayo kita semua sulapang Selapang. Kalau dia omongkeun selapangna mah tong diomong. sulapang semuanya bersuara Coba selapang teh kumaha. ian ini akauku mau anyenyet Dibaca. coba satukan Aisyah ka mana? Ka mana sih? orang tua murid wah cet mang iya aya naon deh Peryogi kauninga ieu teh orang tua murid. Ya, orang tuana muridnya mohon. orang tua murid Lain orang tua na murid Ka ieu saha pertanyaanna ya aing saha ieu? Eru alhamdulillahnya nah ya iya teh dina raraga hiburan Ya, oke. Urang teh- Setuju teh kalau Kidaus bernyanyi setuju teh? Urang nu henteu da teu ngeunaheun siapa nya. Nyanyi. Pakai MC dong kayak saya. oke Baik, hadirin berbahagia, boleh tepuk tangan yang meriah sekali buat Kidaus dan juga Cepia. Alhamdulillah Kidaus walaupun lagi padat-padatnya acara 2 minggu kemarin beliau dipanggil di Nusa Dua Bali dan seminggu kemarin juga beliau dipanggil di Lampung, Bandar Lampung dan insya Allah Kidaus minggu depan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Weh. Kita doakan. Weh, aing masih jumeneng sih ya, masih betah. Kapan orang kudu ngahibur orang Bojong Kopo? Mana pernah masantren teh mantakna sekolah di Yasin geura. Mana dipanggil ku Gusti Allah teh maneh naik haji. Oh, amin, alhamdulillah naik haji, amin. Oke. Amin. Dan kali ini Kidaus akan bernyanyi buat kita semuanya dalam sebuah lagu. Anu keur viral teh. Anu keur viral teh geuningan. Inilah dia. Judulna Judulna eta. Ontong disebutkan eta nama. Kunaon atuh? Ikan dalam kolbak nih kan. Si yang diprotes ku barudak. Nah, Ikan dalam kolbak baik dijual. kapan nanti itu di pasar ikan nak diangkut. Ikan dalam kolam ki. Oh, ya. Ikan dalam. Kuda yang mana lain teman? Lain. So, boleh tepuk tangan buat Kidaus dulu ya. Kadieu sia teh artisna Allah astagfirullah. Aku mesti panggil. Ngeus atuh. Oke. Bila ingin melihat ikan Aisyah nanaonan sih teh banget situ beli karijut gitu sih teh bener atuh di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kaca. lain kaca Hah? kaca Kalau Malaysia itu identik
melintik dengan Dan lagu ini melinting Malaysia balik lagi sih teh. segala Oh kalau di Malaysia pakai segala Oh kalau bilang panangan apa? ini ya lengan mati Oh kalau perut perut ya beten nih Oh leher leher ya behen kamu mah celepeng siapa kalau lamun banget hanya hidung di Malaysia masih temannya karena banget hidung ketawa juga naon hei dede oh jadi Malaysia pakai bila ingin melihat ikan mana pakai biola sama Aisyah di pijenan deh apa Aisyah di pijenan suka teh kenteng astagfirullah aing nyemut biola Aisyah orai siap nah biola mah kieu euy cobaan ari biola mah kieu nya ngadempet mah bener lamun deng-deng ka belah dia mah lain biola naon nyabutan bulu kelek oh coba dites dulu biolanya coba sedikit lagi oke cheese kacang buncis oh cheese kacang buncis tuh dikenalan tuh lihat sini kayak sih we cheese kacang buncis kacang tong dibalikeun atuh jadi kaweur ka aing Jeki oh Jeki makanya saya biola pakai oh biola suara oh dia make oke biolanya ya oke bila ingin melihat ikan di dalam kolam asik ditambahan sih kurang ajar tenangkan dulu airnya sebening kaca halus bila hati tertuju pada gadis pendiam caranya tak sama menggoda darah lincah yo tuh tepuk tangan yang beri ayo istighfar ape itu yayasan isin astagfirullah astagfirullah ini pencong itu mana puluhan ya elah mana yang disesungguhan ini nu gelo sia nu gelo mas teh
bejaan atuh. Nyanyina. Ulun heula. Mana geus sakitu. Sok ke urang. Sekali we geus gitu. Ya. Oke. Da kitu atuh bejaan. Sakit tuh sing benang dajaan kade geus sakit tuh dia si komandan gitu isin ku babinsa aya nonton Lu isin mah aing geus sakitu nama teu diomongkeun heupe urang manggeusana moal ngiruan sagrup jeung maneh capek urang mah balik weh eta DP geus beak sia daripada aing satruk balik weh daripada urang satruk mikiran jeung maneh saeutik kieu mending satruk lah geus aing moal sagrup jeung maneh heuh mah bae urang boga ieu tong nyebak-cebak sih naon era urang tuh tinggali ku padewan era urang teh jadi-jadi tuh nyanyi weh isuk udang sare nyonya kanyut loba budak nyebut kunyat kanyut ai sia ngomong eta kabawakeun daripada nyonya setrum modar udang sare lain masalah setrum teh ieu teh sakolahan Yasin ieu mah lapang aib sakolahan mah belah ditu maksud aing da aing geus datang nu ngusingkeun dua tah lieur aing maksud teh ieu mana teh diondang dina acara tadi make eta teh mandi teh nah kunaon sih banget teh juga memek sapi sih sia naon deui sarikeun teh siga nu kasep poe teh heuh lamun urang siga nu tadi lamun si itu siga naon sok mana ngomong siga naon hai ngalah seri ku bujur kamari Ki Daus ka Garut kumaha aya nu nawar kumaha maksudna eta kulit merek dijieun pada gi dompet pada gi dompet tahan dompet kulitna aduh banget cie banget nang ning persis cuk namun ieu mah kan dompet mah bener sih mah pas pisan pas rek ditimbang robah beungeut teh kala jiga cangcut base cangcut base bau hanyir sia teh bau hanyir aki nah kumaha saya kumaha eta beungeut apa daging jadi daging jadi aja ya banget aduh daging jadi maneh teh berarti kutil teh orang eta lah sapa heula sok lain sabta sia teh sapa heula orang sapa heula ulo ieu kuat kembang melulu aing ngalabatan kuburan anyar dekorasi ieu teh dekorasi mah sambal atuh sambal dekorasi narasi eta mah dekorasi itu hiasan ampun aduh ampun genut ya tina mobil keneh dekorasi sebut tarasi iya malen genut itu rang kedut kemana we nyari yang senang banget cek model kieu-kieu model naon model majalah
sia teh bisa rojeng generawo atuh sia teh. Nyarios. Sok. Tong hilap ieu ceun teh padewan. Oh, mohon. Urang salam heula. Mohon salam heula da urang teh pan urang Islam. Mohon. Salam ka Islam. Urang mana? Urang Islam. Abdi mah urang Subang. Maksudnya agama Islam. Oh iya. Mohon. Urang nama urang Subang. Mohon, Subang kumaha sia we urang makan masuk salamna, assalamualaikum gitu tah. Mohon. Ya. Jeung orang Sunda salamna kan aya sampurasun. Sampurasun. Ya. Sok, ceun dari teh ada raguan ucuh kabeh teh. Heeh. Sok. Di tukangna di karep teh nanya geus ieu ceuna geus datang can geus datang. Entos abdi teh tadi teh. Kadang dan heula. Oh, hayang panginjung ucuh pisan. Oh, urang di tuga digulung-gulung pepentil aing coplok hiji. Ari eueuh pepentil tina naon atuh bisa coplok kitu. Padahal budal kadil gitu. Pepentilna pindah kedua anak ka dieu ka hiji gitu. Coplok hiji. Oh, coplok. Jangan panggil enak oge. Atuh diri suanu ibu-ibu anu ridoun canak hiji atuh. Kok emang bisa nyokot hiji? Teuing atuh sugan ya ge. Urang pan sedakeun ka ditu, sedakeun ka dieu. Tadi teh. Oh, kutang aing kuat murid kata ngom. Wah, Cuk. Anu satu jadi di tukang meureun kitu tanya menyusuan teh kitu ka budak teh meureun. Sok nyarios heula. Salam heula nya. Salam heula. Tong hilap nu dararagang nu di depan sadayana teh pannya ka rizkian ku acara ayana Yasin ieu teh. Alhamdulillah sadayana kabagian kabungahan. Kitu teh juga heuh teh sok bere kabungahan. Salam nu bener. Ka pa dewan, ka pa kades, ka dewan yayasan semuanya. Sadayana carioskeun. Mohon. Sok malahan. Nah, salam heula nya. Mohon. Kenaikan kelas Yasin. Kenaikan kelas. Mohon. Mohon kenaikan kelas di Yasin. Atau baru pada daftar. Bisa nu pada daftar kayak. Mang eta aya setrum nganggur teh mang. Ku aing setrum sia. Bisa mang di gede ambek, ulah gede ambek geus maneh mah geus gede beuteung. Kunaon. Gede ambek gede beuteung daripada ieu keur baleutik gede hutang. Naon diganggu, aya nu ngaganggu. Ganggu coba aki, kalau mau coba saeb. Masih teh colomo jauh-jauh. Naheun getek ka hutuan. Hei. Amit aing kudu kieu. Hayang digayem ku aing. Maksud digayam kunaon pan teh wawasan. Tapi getek. Metak maot. Mangga ceuk. Naon maksudna mangga ceuk? Sanuk-sanuk. Salam heula nya. Ari aki mah tara ngaganggu. Tuh si Aep tadi baturek salam ngomong wae. Ditinggang ku aing sia. Ngerakeun wae. Nuhun geus dibela. Baturek Ieu teh salam. Pelabuhan Ratu. Roji ieu teh. Mangga ceuk. Kan dikawal ku aki. Aki mah teu kengeng seueur nyarios. Heeh. Ku dokter ge dipahing. Nya, Dilarang banyak cerita. betul. Banyaklah bekerja. Mangga. Mohon hatur nuhun aki. Mangga. Heh, si Aep panaon ngaganggu wae. Ngomong ku aing dibeledi. Ngomong wae. Jeung sia kuek di kolomo sakalian. Tuh, da maneh mimitina mah antepkeun lamun si trek antep. Tah, Ulah rek ngomong kok maneh geus eureul cicing. Ganti ieu. Jenglot. goblok sih bener. Si itu trek ngomong, sia ngomong deui iraha ngomongna si itu. Wow. Jelas atuh sih mah. Cek aing oge. Apa adat mah? Apa wae rek ngomong. Mohon. Ya sok. Ngomong wae. Ngomong na aya tuh. Aya tuh. Ayo kemana? Apa ulah ngomong mencari cing? Sia yang ngomong atuh iraha maneh nyariosna. Ngomong. Tadi kecaprak wae maneh. Wah, memang cicing. Dan sekarang itu alhamdulillah bahasa Indonesianya sudah lancar banget. Ya, jadi pidatonya mau bahasa Indonesia. Ya, silakan. Pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Kemarin saya di Jakarta pedang 22 peting. Saya di sana Mana 2 puting bahasa Indonesia? 2 malam. 2 hari. Saya Bukan poe 2 hari. 2 hari. 2 malam. 2 malam. Okay. Saya
saya ini apa dalam hal itu melakukan ini semuanya pagi-pagi harus kita semua ini udang sarema bangankan kita hanya untuk merasakan sesuatu apanya. Ini adalah kita hanyalah manusia biasa yang tidak bisa mengatakan untuk siapa naon? Kita kan pidato. Macam apa aku pusing. Bapak capra kumaha ka dieu? berarti aing mau pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Thailand. Cuy, itu bahasa Thailandnya jago banget. Oke, cuy, Thailand silang leuy. Honang noi. Bang leuy, cang leuy, bang leuy. Sadikat. Hong malang noi. Kumane artikeun, ame ngarantoseun urang dieu sadaya. Iya. Urang jero terjemah. Oke. Honang noi. Para wargi sadayana. Alah, euy. Ya. Bang oi, cang oi. Wilujeng wangi mugia sararehat. Mang leuy cang euy teh sing sararehat. Aing kakarangnya. Bener. Geus sok setir yang centil we. Bener teh. Oh, tang euy teh bener. Tang euy. Tak Oh, sing dah leuy sing. Sok, silakan langsung. maling kingkong sonong kongkeng. Main pingpong, hayang nyoho aing artina main pingpong naon cik. Maling kingkong sonong kongkeng. Soyong kongkeng. Kingkong sono dongkong keng. Sok si ongkosnya bisa ajar bahasa Thailand sok ngomong. Kade barudak lulusan ayeuna ulah dahar toke. Lain. Oh, lain. Si maling tongkeng maling Kongkeng. Maknya budak setengah kantoke atuh. Oh, sugan aing eta lain. Regepkeun lalaunan, aja lalaunan. Maling kongkeng. Kongkeng. Au mang leuy. Bang noi. Pangkat. Mau sauna pangkat bang leuy maling kongkeng langsung taruh angkang tumpang. Tolong. Weh. Terjemahkeun. Tah, saya terjemahkan bieu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mugia sabar wae. Ieu ngantosan ieu dina acara olahraga ieu antosan we dugi ka tabuh 3 subuh sampai ka ngabongkar panggung. Pokoknya saya naon atuh kalau kadinya ke mana harap. Oke, dan sekarang akan ada nyanyian dari Thailand. Boleh tepuk tangan buat Cepiah. Ya nyanyian Thailand. Ada dong, ada. Asa kakak ngadenge euy. Hani lo hai. Siga Thailand bisa wajan. Mangke heula atuh. Urang mah jiga Thailand. Ieu makan jiga Tai Bagong. Saya tak ingker nari, pan anu nyanyi anu nari. Pan urang mah Thailand. Mana mah Tai Bagong. Sia berarti tai orok atau gitu. Sengit. Oke, nyanyi nari dan kamu berencakan tuh gitu. Oke. Orang Kamu mah gampang cak tuh gitu. Nyanyi yang tadi aku coba. Tinggal itu. Ih, sia. Kalau kita harus kita tuh. Kadi tuh kebelah itu. Kebelah itu. Kepadewan. Halus. Enggak salah encak entur. Gantong muncrat teh biasa we. Oh, jendela jadi muncrat. Hese kan jiga bol monyet antara bibirna. bol monyet 3 bibir aing. Sarua tuh itu mah. Oke. Can. Kurang bagian kecelek gitu. Encak entur gitu. Sudah makan belum? Oh, tentu sudah. Oh, sudah makan belum? Belum. Makan dulu sana. Ada mie baru rasa Tai Bagong. Lain gitu aing teh nyaho eta megan banget. Kamu mau nyanyi emang enggak? Iya, aku mau nyanyi. Siap. Ki MC adalah si Cepiah Abi. MC dulu deh. Make tukang inilah. Dan tukang inilah naon yang mana? Ini tadi inilah dia kami tampilkan. MC ngaranna teh sia teh. Oh, dadi lemur orang tukang inilah teh.
Saya ngomong lu bener atuh. Eta teh gemsian apa ngajampe orok. Sok di tempatan gue. Hadirin yang berbahagia. Hadirin berbahagia. Marilah kita sambut. Marilah kita sambut Bintang tamu kita. bintang tamu kita. Inilah dia. Inilah dia. Tepia. Dia dengan berat badan 70 genep kilo, Ya. tinggi badan 45 meter. Silahkan. Inilah dia penyanyi yang penampilannya sederhana tapi bengutnya menyedihkan. Nyawanya. Gitu atuh. Anu lato siki lato na aya dalapan. Atuh lompang teh gandeng kingkeleneng. Oke, Yo. akan membawakan sebuah lagu dari albumnya Thailand. Oke. Arek milu mah Kemana? engke ka Singapura. Ha. Numpak kapal. Ha. Pilotna Asep Irama. Asep Irama. Arek milu moal. Dulu ya. Milunya orang mah moal. Aki we jeung Asep Irama duaan. Eta mah nepi ka samurakna ka mana we? Masuk. Hari Aki apa tuh ke Pak Asep Irama? Ini Kang Asep. Pohon apa? Anu mana teh? Aduh. Jangan lah. Ayo. Anu penyanyi. Wih, montong atau mas ya? Iya. Dari di mata aya orang Thailand. Daya. Orang nyanyi ke lagu eta we nya. Nyanyi naon? Halo ibu. Nyengir we tadi bisi sararoek sungutna. Oh, atuh sia teh. Oh, ada buatan Gusti Allah atuh. Kamari di Bandung susurian we soek adi sungutna. Eta mah nu geus soek, balajo. Si gue ka mana tanyakeun. Hah, Andin mau kemana? Andin kumaha lain tinggal ibu Ya, eta ini teh. udah kelihatan udah nangtung. Oh iya, tapi Ya katanya sih dia mau kihi dulu. ya nggak apa-apa kan itu hak pribadinya. Oh Ya. iya. Iya, udah, Andin mau kihi dulu ya. Nggak sudah ngomong kan bisa eraeun atuh. Sok we nyanyi. Sana rungguan. Ya kan main nungguan emang nungguan. Salira ayuna bayana di mana? Zat. Aing cipok sih. Tuh makin dekok. Dicipok main. Penari latar. Penari latar. Karek sama tadi. Lengitan salira. Eta penari naon? Penari lapar. Mulai lapar eta. Pohon. Salira ayona di Kunaon? Katicak Atuh sia teh. Ketincak ku sorangan. Ketincak ku suku sorangan. Kenapa? Sendal singa sendal aki aing baheula. Sia teh awewe sia teh. Lili. Sendal aki urang. Senal zaman dulu. Ieu tira teu beli-beli sendal sih. Tahun sabaraha ieu sejarah? dan aya tahun bawa lain meuli sendal eta Ke museum keun sia teh. Luar biasa legend pisan ieu. nya miripnya nya miripnya ieu teh dulur Teu sih itu teh. dulur jadah Aduh hai. Eta tuluy kan kenaon itu geus jauh gede tuh. Aurel mau kemana? Aduh Aurel sia teh. Nu mana sia teh Aurel? Lah Aurel semua. Iya mau pindah Aurel Ya iya al ya
Hal naon? Ada lonok. Nganuhunkeun ka Padewan. Iya. Pak Sobandi sok nyarios. Alhamdulillah Bapak Dewan nya tinggalinya ieu na oge nya sayanya Naonna? bengketnya Ikat namanya, ikat. ikat mohon tadi ikat Ikat. nya alhamdulillah abdi mah bingah tadi teh sareng Padewan teh Bapak munten ngadegel Pak kuat seungit jeung Padewan mah Ai jeung urang. ini bau mayit alhamdulillah abdi jeung Padewan kieu we Ya, nurut cukup. mun mentak pepentil aing murah hiji teh ku Padewan jika nama Iya, Ki. Bagi Padewan. Padewan yang cepia siga artis India. ya saha Hah, bukan masih artis India. India. Siga Sri Devi Ya. jeung Serigala. Ya ya Bakulan. Padewan diceklan ku urang ku antara riis Oh, jika anu marangsang disangka aing awewe meren Padahal- antara riis Cek, Ah. Padewan sage gagahna moal mungkin kanu kieu. Tarari teh sieun ku. Terus dihakan ku aing emang aing besade kala meureunnan sok hakan jelema Leuwih teh sanekala. Naonnya? Sanekala ge istighfar ningali ujung mah. Sia kamari Iya kumaha Padewan cek kamari itu dulu. ya lah jadi Padewan teh orang piwarang nyarios Mohon. Nah, nya kan Padewan teh teh acan nyarios Mana emang miwarang we pan dibayar ku Padewan, miwarang ka Padewan. kumaha ya? Padewan sanu mayar. hah Padewan Yasin si Yasin si Yasin tuh sekolahan atau yayasan. Sekolahan eta mah. Yayasan. ada juga dengaran jelema si Yasin Ai. atuh ka Pak Yasin da eueuh cenah sakola eta Sekolah ngaran sekolah ka dieu meni segernya nembok ka dieu ya al tiga ayam kalkun Pak. mohon Pak Tong kabeh atuh saya nyungkun. ame tarik Hiji we hiji. mangga Padewan bade sambutan heula 2 poe 2 peuting Lu lateuy atuh kaburu tunuh. mangga Padewan mohon sambutan heula aja assalamualaikum biasa kos satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat berjumpa. Hatur nuhun, alhamdulillah. Wargi-wargi di Kecamatan Simpen, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Pelabuhan Ratu. Insyaallah Dapil 1 tiasa hadir sami di Nararaga Gebyar Imtihan Yasin ibu basadarinya. Alhamdulillah iya wengi nu kadua. Wengi anu pertama kamari alhamdulillah tabligh akbar Kiai Haji Roma Muda. Wengi nu kadua insyaallah koclak orang bahagia ya melepaskan semua permasalahan insyaallah melalui Cepia. Mana Cepia, tepuk tangan Cepia. Alhamdulillah sim goreng atas nama keluarga besar Yayasan Yasin, pengurus Yasin ya ngahatur nuhun khususnya panginten ka orang tua wali murid, donatur, pengurus dengan panitia penyelenggara. Alhamdulillah bahwa Yasin selalu sukses, selalu berada di tengah-tengah masyarakat, dan insya Allah siswa-siswi Yasin dari mulai TKRA, Madrasah Diniyah, SMP Islam dan SMK Islam insya Allah akan membawa warna yang positif insya Allah, amin. Yasin wa uskina sabilal khair wa ayu alimamah mataju ilai fiddin insyaallah. Moto Yasin adalah khairun nas amfatuhul linnas. Ya, sebaik-baiknya manusia Cepia punten, sebaik-baiknya manusia Kang Daus, ya, sebaik-baiknya manusia Kang Aep Bancet punten, ya bin ban sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat manusia. Ya, insya Allah Yasin akan mengedepankan pendidikan baik interpersonal skill, terutama akidah, akhlak,
yang akan membawa warna minimal Kecamatan Simpenan, maksimal Kabupaten Sukabumi. Amin. Amin. Dengan kalimat al ilmu nur, insya Allah. Ilmu itu adalah cahaya, cahaya an-nur, ya. Nur adalah nurullah, nur adalah nur Muhammad, tapi kalimatnya yahdillah, insya Allah. Dengan izin Allah, dengan doa dari semua lapisan para penonton yang hadir, saya minta doanya, mudah-mudahan Yasin tetap eksis, Yasin tetap maju, kalimatnya mulus rahayu ce berkah rohmah salamet hasil maksud kurang kalian musoleh sareng musoleha. Amin. Sakitu ya di ketua yayasan. Nu terakhir je punten Ya. saupami warga masyarakat Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi pada khususnya ya, insya Allah Yasin selalu menggelar hiburan-hiburan yang bersifat yang memberikan warna untuk Kecamatan Simpenan, Luar insya biasa. Allah. Tepuk tangan buat Ya, kamari tahun kamari Kang Dadan wayang goleknya geri harja 3 kapan karena alhamdulillah Kang Haji Roma Irama ge kantos ka dieu je. Oh, kan. Ya, Charlie ge kantos dibawa ku UCT abang di Mohon. payunnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah saya minta doanya, insya Allah bahwa di Pileg 2024 minta doa dan dukungannya. Insya Allah saya akan mewakili berangkat dari Kecamatan Simpenan ya untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Amin. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anu senang hiburan, anu senang pendidikan, anu senang membangun infrastruktur dan sejabah-sejabana, insya Allah simkuring minta dukungan lillah, insya Allah demi ngamajukan warga masyarakat minimal Kecamatan Simpenan maksimal dapil 1. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Sakitu Rabbal alamin. di simkuring hapunten pilih nyontang waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur tah Kurang dukung. kadangu teh tadi Pak Haji. Pak Haji. Alhamdulillah. Pendidikan nomor 1 mata Ya. lamun hayang pararinter sok sakola ka Yasin. Ya. Mana pinter bisa teh ngeja. Bisa. Beaba teata Bata, pinter. Beaba jeuju baju, pinter. Beaba kaoko. Hah? Beaba kaoko. Keluas tuh. Sakola selain itu luas sakola ka Yasin. Beaba kauku. baku, Beaba kaoko. Era ini. Situ juga era Beaba kaoko. Bisa kan nggak kita Bisa. nama tera Beaba kaoko. Mau. Tuhnya Kayaknya. bako sate. Oh, bako. Mata sekolah kayak si bako jadi bauk atuh. Masak era oke. Oh, lain salah mana? Berarti lamun saya eng di SSC eng badan. Jika film masih maeng-eng. Kauku. Dibaca aku. Asik. Kira kasih lah kayak lah. Kasih Oh, eta. Kasih itu. Hah? Jauh kasih hawe lah. Oke. Kauku. Dibaca aku. Ayah. Dibaca saya. Pinter. Hei, si makar minum satu kau yang ditanya.Elo bala. Oh, IN ini Dibaca ini. Kauku. Dibaca aku. Mo anyenyet. Dibaca monyet. Coba satukan. Ini aku monyet. Pinter. Ternyata pinter, Cok. Pinter. Ya teh alumni Ayasin nih. Bipain Alumni Yasin. Enggak alumni atuh Pisaan ngejana. IN ini dibaca ini. asik Kauku. Dibaca aku. Mo anyenyet. Dibaca monyet. Coba satukan. Ini aku monyet. Pinter ternyata baca. Aing teh ada. Hebatnya. Pinter atuh ada. Nah, lalaunan, Sok. lalaunannya kurang. Sok. IN ini Dibaca ini. asik. Kauku. Dibaca aku. Asik. Mo anyenyet. Dibaca monyet. Coba saya
Ini aku monyet. Jadi monyet aku. Kamu pinter banget bacanya. Orang jadi guru dirinya duaan murid. Orang duaan murid sih. Guru. Oh, sok sia guru. Emang di Yasin aya guru si kaki apa? Makanya guru monyet. Lain, Pas ini aku monyet. lain sih teh malas. Siapa itu guru monyet orang muridnya gorila. Ente, mau cok cik cik. Pak Guru mau tanya apa? Pak Guru, Mau mengetes baca ya? Oke, boleh Pak Guru. Ini Dibaca ini, akauku dibaca aku, monyet. dibaca monyet. Coba satukan. Ini monyet aku. Pinternya Pak Gurunya, tapi pinternya. Ya, Berkuman magal deh. Lain monyet aku. nah mana tuh? Ini aku monyet. Oh, salah berartinya. Oh, sok. Beleguk Iya, ya. sok. Coba. Coba. Ini Dibaca ini, akauku dibaca aku, monyet. dibaca monyet. Coba satukan. Ini monyet aku. Lain monyet aku aet. Naon atuh? Cepiah lain. Naon atuh? Tapi ini aku monyet. Ngempek wae. Dianya barudak. Ya bener beda budak menjujur. Sok. Iya nene. Dibaca. Tuh, Akauku dibaca. monyet. Membaca. Coba Coba satukan. tuh, pintar budak dia. Udah oke para rinter. Nah guru dirinya ditayakan barudaknya. Ngenter emang pinter cerdas. Ini aku monyet barudak. Lain monyet Sok aku. sekali teh sing gancang. Iya nene. Heeh. Akauku Heeh. monyet. Iya. Coba satukan. Ya, para linter. Puas ya. Belah dia suka nanya salah teman. Percaya, ya mah. Lamun ibu-ibu mau baladaki. Balas. Pasti jujur. Sok, Cepunya jujur nggak bu? sok. Iya nene. Akauku Dibaca aku, monyet. dibaca monyet. Coba satukan. Oh, sarua balat-balat geda ini. Si KKB sing tarik Mesal kita. anak ibu-ibu jeung anak-anakna. KB salapang KB. Ayo kita semua selapang. Selapang. Kalau dia omong ke selapang lah tuh dia omong. Selapang semuanya bersuara. Coba selapang deh kembali. Iya ini. Akauku monyet. Dibaca. Coba satukan. Kemana? Kemana sih? Kemana tuh? Ya. Woi, hei. Awas eta ya monyet kalapang. Ayo monyet kabur. Talian. Burak. Monyet kabur pakai kurban. Mana yang monyet pakai kurban? Mau saya kadia Gitu ngamak atuh. Ieu mah jujur baru udah leutik mah tara. Jujur orang dia mah. Kadia. Sok, ka urang. Sok. Itu hari budak bungsu teh. Ari maneh? Belkuk saya mah. Belkuk saya mah. Wilahnya naik. Mohon ban banget teh teh. Oh, eta Hai. kan. Neng kemana wae? Neng di teangan di tukang sate. Naik. Aduh. Masa dihandap.
Eta kumaha sih ay. Geus antepkeun we antepkeun. Bae bongana mana. Ini monyet kolot. Hes, urang. Karunya sete babaturan. Sok cepiah we. Maka orang cikarek boro bagong. Urang rewas. Tongong orang kuat malik iya ya. Di jantung jadi katongong. Banyak jantung anak tongong. Rewas aja. Jika sikisah lakoy. Ah, Cepiah mau ke ibu-ibu. wah kemarin ke laki-laki orang bucat hiji ibu-ibu taekon ketua bekal peletus weh. Bangga. Baik ganti ke si Kemangu. Nges naik sih ya. Tuh manjen mah. Cek nuhun Iya. ya hari nu tadi makan Bapak Dewan mah terang anu nabe saha nu loba anu loba saha tadi Eta teh Pak Sumargono. oh eta teh Margono. sebab aduh Pak deui saha naon sih Bapak Haji Margono. Pak Haji Margono. pimpinan yayasan Yayasan Wah. si Pak Uwo kanyaho alah. kapan sih teh sarua dibaca Apa tadi dibacakeun donatur. nya Bapak selain Haji dari Bapak Margono. Dewan sarang teu Bapak Ketua Yayasan Ya. aya juga tadi dari luar negeri loh Heeh. Iya. siapa itu namanya Ya eta Mister. non saya sate ngaranna teh. Dari Ini Haoma. dari mana Korea. oh dari Kroya Korea. Oh, Korea. Ya, tanyakeun Korea ka tablet apa Korea naon? Korea tablet apa? eta mah Korea Oh, Korea eta mah. Ieu mah Korea annyeonghaseyo Anu tasya. kamsahida Hah? kamsahida Kamsaida. Oh, opa. Lah, Kamajalaya. Nah, mau ditara naon? Kamajalaya mah lain meuli calana iseup boronong tanya dulu dong tanya Ya, kami ya. kami oke Ya, oke. oh from Korea From Korea. oke Ya. plus oke stand up Oh, ya. Korea oke Yes, Kiki berek Miki Miki tong diberen kan mau dipulangkeun deui. lain dibere eta maksudna teh cek itu anu rek menyawer ku baterai Ah. Rek nyawer ku bae cokotan deui mikna. Cokotan deui mikna. hiji hungkul hiji Oh, suka naik nyawer teh ku batu baterai leutik cek Sok. Nya. Alhamdulillah 2000-an. Oh, kadarya nu bade. Oh, juga kena koin. Oh, aki apa tuh lagu di Korea? Naon? Terus apa lagu Korea? Asana sana. Yamet kudasi, Mang Yamet kaplak besi. saya teh kepelang besi mah modal atuh ini nulaina Ci selain nyampe kudasi aya we Lagu di Korea. heeh Oh, Mau ngartieun. wah kuy si ibu apa makan wae kudu naon di Korea mah moal ngartieun apa si ibu di Thailand? oke sinang deui Silang leh, Hanoi. Eta naon eta kertas? iya yang tadi nyawer terima kasih dulu karena kita itu berterima kasih itu wajib Iya tak, ka Bapak MU, Bapak Kiai Haji MU Sopandi, SAG, Sarjana Alam Gaib, sarjana agama agama, sarjana agama. Agam, aduh. Kasih. hah M Nah, eta yeuna baca teu sia kita. Udah nulisna hijikeun jadi heuh. Pada hijikeun MM. teh kitu oge atuh bacana Ya. Amom. Alhamdulillah terima kasih buat Bapak Pembina
Yayasan Jatnika. Yayasan. Yayasan Bapak Haji Margono Jae Langkung. Jaeni. Hah? Jaeni. Bapak Haji Margono Jaeni. Jae Jaeni. Langkung, Jae Langkung, Jae Langkung. Itulah tuja Emangkuk. Lain Bapak Haji Margono Jaeni. yang barusan nyawer. Terima kasih dulu. Ya, dong. terima kasih buat Bapak Haji Margono Jaeni dan juga ini buat Bapak Kepala Sekolah. Kepala na doang awak na kamaran aki. Jeung awak-awak nama teh kepala teh. Oh iya. Pimpinan. Juga teh Bapak Kepala Sekolah aya awak na kamarana, kepala na doang. Pimpinan Sinyal struktur. Kalau di organisasi di satu badan itu ada kepala, Iya. ada bawahan, ada atasan. Oh. Kepala itu atasannya. Oh iya, Panitia Bapak Kepala Sekolah. Semep. SMP. Ayo baca tuh semep. Dihitung disemepkeun SMP singkatan. Oh iya SMP. Ustad Asep Sunjauh. Sundari. Sunardi. Sunardi. Asep Sunardi. Pohon. Sunwai. Ulah. Ya, Bapak Dewan Sekolah. Ya. Pak Ujang Nur Jaman, Bu Nur Mana sih? Nur Teka jeung aing nempo. eta Nur tah baca tah. Nur Eta mata apa variasi? Nuriana. Nuriana. Sia kunaon atuh bener dieu weh. Ampun. Si eta lain sapi gelonggongan sih teh. Urang di kurban goy. Di talian kamar. Sing kabur ka jalan tol. Mau atuh udah jauh ka jalan tol lagi. Urang kamari meuli sapi di Kuningan, meuli sapi Kuningan teh bisa dipencit. Hah? Nah, apa kursus kurban mah nya bisa atuh boy. Bisa orang meuli sapi Kuningan hese teh bisa dipencit. Aralus gara deh di Kuningan mah. Oh, tapi teh bisa dipencit. Teu bisa dieutis kumaha. Tapi sapi Kuningan. Tuh Kuningan mah belagu sama tuh dah. Oh, kok Kuningan eta. Lemot. Ayo. Buat seluruh Bapak Dewan, guru teke, TK. Teke sama guru TK, Madahar. RA. ya Deta sama DTA, sama SMP, SMK sudah makan pulang SMK. Buat terima kasih juga nih buat Bapak Kepala Sekolah Dini ya. Lain tong dipisahkeun. Lain dini ya, diniah. Oh iya Dini ya. Tong dipisahkeun. Lupa. Diniah. Dini ya. Itu kudu dipisahkeun atuh ce, diniah. Ini ya. Ah. Ya Bapak Haji Ade Alfan nih. Oke. Ya, juga Bapak Kepala Sekolah SMK Yayu. Yayu. Bapak Kades Loji tah Pak Kades. Papang, bade papang heula, papang suher wah. Papang wae. Lain papang Ki lain. ngaran ieu mah. Oh, sugan teh. Aing. Papang. Heeh. Suhervan. Soherpan. Ya. Donatur Bapak Haji Margono tadinya. Ya barusan. Nah, ini belum. Ya Bos Januar. Nu mana Bos Aya ke kudu nyanyi heula Bos Januar. Dipanggil ku nyanyian. Heeh, ku nyanyi. Cik Bos Januar tadi request Pak Dewan Bos Januar nu mana? Dada. Bos Januar nu mana? Balik ngali kincing Bos Januar. Aya gitu. meureun 200 bah. Saya nyanyi teh gitu. Aduh Bos Januar. Aya Bos Januar. Nu mana? Sigape saya teh kerepokan. Bos Januar. Payuna heula. Aduh alah. Oke sadayana. Aya Terima Bos kasih Januar. kanggo seluruh orang tua wali band, wali murid, Wali murid. sareng para pengurus yayasan, Bapak Haji Suhendi anu mana, disarengan ko Bapak Suherman, Sadehi. sareng Adeni, sareng Bapak Suhendi, Teh nyaho Sohendi meureun Sohendi. ME, ME. oh suka teh ME.
Saya jurusan kan ngercak itu. Orang tes ngahakan desal tadi. Kali kan nggak geter sih. Bapak Yanwar panginten nuju sibuk. Sibuk aja nah. Dan kita panggilkan inilah dia artis kita yang akan bernyanyi Kidao. Iya. Nah, wes ya teh bayaran sarua siang ngerokok. Wey, Kidaos. Oi. Loh. Oi. Aisyah, serina tong dihalangan atuh. Kahareup itu. Oi. Tong dihalangan huntuna. Oi. Kalau wong teh kapus angin. Oke, kinya apa ge? Oke. Oke. Nyanyi naonnya? Aduh yeung. Hah? Loh. Iwa PY ya? Siap. Iwa PY nya? Boleh, boleh. Iwa PY ini kan. Iwa dah tapi pakai ieu, Oke, Ron. pakai biola. Orang Biola. Masa biola na? Kurang ya. Oh, siap. Nah, nyanyiin dinya. Biola dia tadi ya. Halus halus biola halus. Oke. Siap. Pakai backsound. Oh, ngopinya. Backsound ini kalau ini kan Asik. udah dari tadi kita makan ya. Asik. Ini orang rada ngopi tadi. Oke. Kamu jadi backsound Cepia sama ini jadi backsound ya. Tahu backsound back itu belakang. Ah, Sound itu suara ya. oh iya. Suara di belakang. Oke. Lalalala cuma nete. Lalalala. Gitu. Oke. Terus ngopi. Oke, ngopi aja. Oke, ngopi pas beres. Iwa peye. Mana Gitu. Iwa peye. Nasi jagung. Sampai tuwe, sampai nenek. Ayo urang ngopi heula. Ini geremul gitu. Ya, teteh cerik manggung sambil mencapai gitu. Ibu ngalewet bu. Ditambah. Iwa peye. Nasi jagung. Sampai tuwe, sampai nenek. Ayo kita ngopi heula. Ulah milan, pan orang acan ngopi. Cek, ya. Tawaran. Padewan ya Padewan. ditampi. Itu di payun. Mapin mas, Iwa peye. Nasi jagung. Sampai tuwe, sampai nenek. Ayo urang ngopi heula. Iwa peye. Nasi jagung. Sampai tuwe, sampai nenek. Ayo urang ngopi heula. Kunang. Geulahnya Enak ya Bang. Tipu. Walu mantap. malalan nih. tuangan di Padewan Mararaos. Iya gue hebel lu, gue hebel. Iwa peye. Nasi jagung. Sampai tua. Baru kita ngopi heula. Mantap. Enak. Harapi sadayana. Mana Mararaos bisa ada tuangan di dia nya? Harapi sadayana ngalah. Alhamdulillah. Mantap. Tuh dah. Kotoran, nanti we. Ngopi di dia mah enak kan, mantap. Halo sudah enak. Haruang. Ngantai we, ngantai. Tukang biola duaan, Sudah kumaha? aing nu nyanyi. Oh, Wah, panurang lu nyanyi dua.
Sakali sama. Oh siapa mau Rasakan jadi pemusik. muah urang kudu itu teh Sekali sama ngadil. Oh, orang di piola duaan dua. Viola duaan. Oh, kajeuna. lah kajen Aing nu nyanyi. Ngopi ku masuk nu nyanyi heuh. ya ya Seenaknya aja. ngambak Aneh ambak-ambakan. Emangnya gua ini cowok apakah? apaan saya teh geus sekolah tong ngambak-ngambakan darah tinggi Iwa PY. Iwa PY. Iwa PY. Nasi jagung. Ini cuek. Sampai nenek. Ibu bapak hayu urang ngopi. Kenanya ku macet penyanyi. Hai. Iya iya. Iya nanti disebut nanti gitu kelindri gitu naon gitu. Tah iya. Wapeye, nasi jagung, sampai cuek, sampai nenek, ibu bapak ayo urang ngopi. Ngopi lagi. Kita ngopi, malah sedaya ngopi. Ulah milan aja, Hah? ulah milan gede-gede mihulaan itu. Macam ngopi ya? roti. Wapeye, nasi jagung, sampai cuek. Ibu bapak ayo urang ngopi. Gimana? Ngopi ya. ngetis ya teh Ngopi ya. Ini jagung. Buat tiga alien banget. Sekaligus ketahakan jeung rampadanana tah. padewan geuleuheun Padewan tong di deket kan padewan. mana ulah dari gitu deket padewan sajeng cebian segede Buat tiga alien banget rembut gitu rembut. amit ih Tiga bol kena keremian. tetep mah Iwa PY siapa nggak jadi lauk teh Ngopi ya. Saya cendak ya. Ngopi ya. Astagfirullah Sehingga bola hayam nu ditiup teh budak. cek karunya pangbeweungkeun atuh isi itu pangbeweung Saya dah tuh huntuan bingung kalau garenteng we doang kue teh. oh teu teurak Kamari jadi beres sukro terus ngadahar teh jiga minuman bodrek. kumaha kitu Cak sukro laku cai didorong. hiji-hiji Oh hiji laku cai da sukro timbang 8 sih gitu rap. oh palingan orang kacain nah sukro saha dina WC lo teu kakunya kadi atuh kan ieu ya tas kare ya mah geuleh atau siga naon gitu sekarang kita akan menyaksikan lagu Iwa PY lagi Iwa PY Bangun. parade kue siapa soalnya nyanyi lu bener